Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Cukanggali. Kenapa saya bangga? Ternyata di Cukanggali panitianya hebat, panitianya luar biasa, panitianya kerja ekstra keras. Nepi ka penting ieu panitia ngayakeun muludan nepi ka tisuk-sruk tidungdung hulu dijieun suku dijieun hulu, irung dijieun tuur dijieun irung, bibir dijieun pingping dijieun bibir, punuk dijieun dengkul dijieun punuk, kesang badak kesang letik kalaluar peras keringat banting tulang, hanya demi terwujudnya dan suksesnya peringatan Maulid di Kampung Cukanggali. Berikan tepuk tangan yang semangat untuk para panitia di Cukanggali. Dan masyarakatnya antusias, masyarakatnya semangat. Walaupun tadi dirintik-rintik hujan datang, tapi masyarakatnya masih semangat ngayakeun muludan. Nepi ka urang Cukanggali ngayakeun muludan